hadir Raden di luar Raden Asya jika dihaturkan ke Raden Asya jika supados tiasa dedeuheus ka ieu karaton. Sok para petugas bawa terus lebat oh ieu meureun. Nyaon itu para petugas yang ngarakai salesirian jigana ieu meureun. Cila dia. Datang nerat tangan demam. Salah jadi teuing datang nerat tangan demam anu pakulingan rana teh nerat. Iya. Anu rek ngabuncis gitu. Naon dia? Tukang lais juga. Sadaya-daya. Ayo keur ngahibur bangke ke resepsi blegub. Naon lengser sana naon geus datang. Nah, ieu lengser geus datang. Sanes nguningakeun tah ieu. Naon? Anu kasebat Astra Jingga teh ieu. Hah? Naon? Sumuhun Astra Jingga teh ieu. Aina asa kabina-bina teuing ye teh. Dedengan teh Astra Jingga pi manuntun aing leres. Opsi kerap ulah dewa. Opsi kerap purna dewa. Bangsatnya yang derek tingkang nafsu kagila-gila. Ya nafsu kagila-gila. Ya bangsat ngahina luar biasa kaing ieu boga lanceuk. Aing teh lain mata pedak gablek duduluhan. Ayeuna hayeun nu kieu bentukna digubuk ka dieu nanaonan sia ngahina ka aing. Atuh aing teu panggih mamontong make jeung neangan rupa-rupa alasan kurang ajar. Beureunnan bakat tingku hese neanganna der nu ngalah suluh digubuk. Aya ku kabina-bina teuing nasib diri bagja awak aing dihina. Kudu jadi dulu rampung nasib tepi ka kieu kaulah. Syah ini montong maka yang datang karena penaik syah dan naik kanan digubuk kujuk lain dibayar sabaraha eta jelema daek dibawa ka dieu. Oh meureunnan bakat tingku hese neangan nya dare nu ngurek ditewak. Saya nama kieu walawi montong makanya saya sia ieu pangna dibantun teh aya kasamianana sarua naon sieun ieu teh nuju ka Bungbulengan ku tuang putri ku Dewi Wigining si sami penakna dina impenan nya kulantaran akur keun soal rupana mah cenah eta si nyai teu keresaheun ka dieu nya urang anterkeun deui we urang jajabkeun deui urang bilarian deui naon rugel naon marawi nya urang kana sayang tong boro anak aing sebel nenyona omone si Kerneng atuh jauhin oge da piraku aing lalaki ijin komo awewe tobat saya taros bae hai saha sagaran abdi kan Astra Jingga jajabkeun deui we isina dia
ulah ponok harapan maneh dinanya kayak jodoh itu di doa nama kumitoha pasti we urang di pangkaburkeun abdi kadang-kadang abdi diracun kurang dia ieu nya hari kawin hari diusir ampun moal kiat abdi ku adat-adatan mitoha aya bahan diperas aing beak harta teh bunghar kena itu syarat maras naon pari paos cek pari paos na ieu mah bener maneh ngaran Astadinga nuhun ulan hayang kawin gini sih di mana pangi dina impian ulan ya sia daek di papatahan ngomong kitu tak kuya jurig terus disetel heula indah bisa jadi disetel di jalan nya geus meunang nyetel beda meunang nyetelkeun cenah meureun kieu cenah meureun kudu kieu daek teh daek ieu mah ngomong sekali ini dibebekeun secara hamdi wae aya odang di balik buta tayokeun euy ngahina ka makhluk pangeran Asana ngahina ai putri raja anu geulis ka wanci-wanci kudu kawin ka beruk mah iraha dawuh cidicuna kasih beruk nya dageuh nyeleung atuh dina surat kabar teh ngajeblak raja nagara anu dipunyung-punyung di semua di dama-dama hiji raja gagah perkasa kagungan minantu beruk beh daerah atuh raja bermantukan oa aduh keturunanna teh kaiduna teh surili oa mal begitu awas ya kitu rusak keturunan balikeun deui sia ieu mah kieu urang tepangkeun heula we sareng tuang putra montong sanes bilih kumaha onam bilih laras ieu teu mungkin meureun teu luncat mah geresok luncat pasti tuang putri ningali nu kitu mah gara sada sonten wa nyai ieu wa ieu nyai anu geulis anak amat tong ka dieu aya setan nyai aya uka-uka aya gentayangan nyai dek dikawinkeun ka uka aya penampakan nyai wah hoyong gara terang laras bisa laki nyai parantos sumpik ieu ka dieu gara tingali nyai ka dieu ngan umat nyai ulah soak datan nirata ngademan datan nira eta pisan leres ieu oh cicing iya nama kaulan nama tubuh wa maneh nyilakakeun nyai mawa jurig ka dieu mawa oa jurig naon nama ha cenah ngaku nama Astadinga anu mana taglis wa ta ieu lain tobat isin engkang emut keneh dina impenan ieu pisan tobat dulu 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 itu nuhun pisan wa laras pisan iya pisan lakinya